mangkat teh karolot ala tuh juga aya nu seungit-seungit nih Pak. Wah, encan mah ora kene lah. Ora kenenya ieu kitu teh. Mau nyepat kopi mah ngeunah we di kopi dah ginaheun. Kira turun cek otolanya. Wah, nyantai lah. Jagoan Pak tong mamana. Oh, nyantai dia ada kopi lah. Serangan orang samperkeun ah untuk si Ijahna aman ya si Ijah mah Kang Edi daman ya teh jadi naon atuh nyari di saung iya nih nyesuai dia di saung ah pastinya ke kebon gitu aja di saung punya besar Ijah. Nah, bete kerkan itu kan monggo. Amang tadi nate jareno di bumi karena bisa naik kaki di dia. Kan tanah yang berkun ah. Ya, itulah. Heula di dia lah di saung lah ada mah. Saha di dia. Jalan luar. Wih, malah dia teh. Ya, kebalik. Naon. Terus ngobrol dia di dia jeung abi bete. Ah, nuduhkeun nangka tah cenah nangka geus gede wah tak kene can teh. Aduh, dia ragun kitunya nangkana resep. Tak kene tah kene. Cabukeunnya nangkana beukeun asap. Kayak di mare hiji mah tah lah. Kan gede. Ieu mah bapana jeung hayang kopi sagala tengah poe kieu ge duh. Karupa pisan ngagawekeun. Teran heula ah karunya ah. Pak, ya kopi, Pak. Suara pamajikan kok buruan. Ah, ieu. Kadek. Duh, aya susu Ijah euy. Makan Edi yeuh. Ah, api-api teh nyaho we ah aing mah ah. Enjoy we api-api nama ah. Pak, ya kopi, Pak. Duh, Si Ijah. aya maneh sureneng di dieu. Oh, geunis aing mah. Mana Kang Edina neneng? Naon teu apal aing mah. Teu nyaho Kang Edi. Apa kumaha kan tadi teh di dieu salaki urang teh jeung urang hayang kopi, urang teh balik heula nyokot kopi. Teuing urang mah teu papanggih Teh pesengan. disempetkeun ku maneh barunya. Pak, ieu kopi teh yeuh. Teu papanggih jeung aing mah. Urang mah tita tadi ge sorangan. Mah, maknya piraku balik deui mah nya bapana teh urang ka dieu mempasaling-singan jiga nama. Ah, geus aing merek balik we ah. Duk teh angan. Gadagun. Aya maneh awas ku maneh mah disumputkeun nya. Urang mah tita tadi ge sorangan Surijah. Ah, geus ah urang mah teh hayang nagenan maneh aing merek balik. Jor we ka ditu teh angan. Gadagun pisan bukan salah kita. Lagi ada mas timah meureun ah si Angla. Dia tidak ke kebon, saya ke saung manterkeun kopi. Jadi anterkeun eueuh. Sawekeun we. Kade. Aduh, untung kadeng ngogoruan, teh kadeng ngogoruan wah. Meureun teh pase apa ieu mah, pase gede ieu mah. Aduh, untungnya. Urang mah. Alah, si Kang Edi. Ah, untung kenenya Kang Edi wah. Dano ieu mah pase gede atuh. Wah, pasti. Makanya hoan mah. Atuh pasti Untung bapak. urang tadi itu lompat naik atuh. Untung cekatan tah Kang Edi. Seukeut tah cepilna aing mah. Ngogoruan heula. Ah, Masih wah jauh nya anu nya. eueuh aman ah. Balik lah. Ah. Aduh, aslina Kang Edi ya. Ratu gade ya. Kata didugan kieu. Teh menyarekan neneng atuh Wah, teh mau aya beak. urang di dieu. Pasti ya. Beak ieu mah. Dengkap menyarekanana. Heeh. Mas Kang Edi abdi dieu hampir-hampiran. Kabur pengajian ayo. Pasti atuh. Ya abdi ka kebonnya atuh nya. Ya sok atuh lah. Kewe lah nya, Ya. Ki amang deui mah lah. Yang penting mah aman heula we ayeuna mah lah Kang Edi. Aduh. Aya-aya wae eta si Surijah. Euy bapana mah ngagawekeun pisan. Bapak,
Ngasuy. Meni asa loba tingkah pisan ayeuna mah euy bapana aduh. Meri puh aing mah euy tidak kasaung oge ah. Dia kemananya? Aduh. Saung eueuh di mah eueuh. Tadi teh da juga aya si Sureneng we. Tadi mah aya urangnya jeung salaki urang. Ya Allah, ting selamatkeun salaki abi jeung abi. Aduh. Kang Edi ka mana nya? Ieu kopi panas mawa ka saung. Da eueuh atuh di imah eueuh ka mana initna. Eta mah jelema eta ngan aya deui norojol deui. Urang teh dek sadar-sadar nya. Da eta si Sureneng muncul di kumaha sadarna urang teh hayangna teh amak we ka manehna teh ngewa geuleuh da ku si Sureneng teh tuh sebal we mah aya